baik ngajak tanya. Arek ngajak si Ica WA daripada sorangan era. WA ah. Aya WA saya. Aya Silina tumben teh WA. Aya naonnya? Oh, arek ngajak ketemuan ya. Beres ah hayuna. Reka mana, Ca? Iya ti arek Silina. Hadiahlah tuh Ca diuk. Ca tumben teh Silina ngajakan ulin. Aya naon? Iya pi, tadi nge-WA arek ngajakan ulin. Tumben teh Ca ngajakan mana biasana jeung nu sejen. Si Ica jeung selfie tuh. Nur ieu cenah si Ica arek Silina, arek ngajakan ulin. Oh nya tuh geus lah nya rek masak heula. Heuh, pingis urang rek makan heula. Bisi ditemuan manten ku Silina. Oh, atuh urang rek nyeuseul heula. Jeung leupi Silina keur ulin jeung babaturana. Mana? Tadi ke isuk ngajakan si Ica ulin ari baturna mah. Pan Silina mah ngajakan ulin ge cuma butuhna doang. Pi Nur keur naraon? Keur ulin lah. Tas di mana, Nak? Biasa tas ulin Nur. Meuni teu ngajak-ngajak na ulin teh. Urang pan ulin jeung babaturan urang. Kan ngaliung geuning. Namanya tas di mana? Kadaria tuh. Ya mana tadi ajakan ulin tadi jeung Silina. Manehna tadi ulin jeung babaturana. Nya biasa we tuh pi meneno juga nu teu resep kitu. Urang ge ulin jeung babaturan urang. Ya tudana maneh mah ari urang ngumpul teh tara aya. Urang aya perlu maneh mah tara aya. Maneh mah sibuk jeung babaturan maneh. Kiraku kudu jeung maneh doang ulina. Kok nyalain kitu atuh, Nak? Maneh rek ulin jeung nu sejen mah enggak. Tapi ulah tuh jeung si itu wae. Tempo urang aya perlu we, maneh sibuk wae jeung babaturan maneh. Nya urang ge aya perlu atuh. Kudu kitu urang laporan wae ka maneh. Mun ulin jeung saha-sahana. Maneh dadai kanan wae Ca ulin jeung Silina. Tempo maneh aya butuhna boro-boro Silina mantuan. Moal ieu mantuan maneh. Nu aya Silina mah sibuk sorangan. Ca Silina mah ulin ge cuma aya butuhna doang. Maneh mah naon ulah sok kitu atuh. Sabodo teuing Ya, lamun bung disebut babaturan aya butuhna doang, ulah sok sibuk sorangan. Bantuan babaturan nu keur susah, ulah datang cuma aya butuhna doang.